punten kamari-kamari abi ngaos di Bandung baik tenanya oke. Begitu abi wangsul di Bandung kasubuhan di tengah jalan abi nyarios ka Mang Supir mang orang natepan heula milari masjid anu sae diren di hiji masjid waduh eta masjid luar biasa ece masjid agreng cat nage hebat kaligrafina hebat karpet nage kot empuk ece abi lebat ka jero masjid eta jelema nepi ka modal keluar di jero mah usaha di jero mah usaha paingan atuh abi ngadadak emut kana dauhan Rasulullah sallallahu alaihi sarjunjunan akhir zaman urang waas kincir teh ningali masjid teh bakal siga ningal kana pasaran maksudna kumaha nyieuna mah pangsumangat ngesianana paharayan haro tarajo teh pangarsa ajengan isom dongkap ka Pak RT cing pangnyieunkeun pasaran nu itu geus ruksak cek Pak RT kalem Pak Ustad bagian abdi tarajo Pak RW cek Pak RW teh Pak Ustad mah calik abdi bagian milari dana tarajo teh Pak Lurah cek Pak Lurah teh Pak Ustad mah ngajedog abdi bagian ngadamal pasaran timimiti RT RW Lurah jeung RK gotong royong milari dana keur naon keur ngadamal pasaran dana sudah terkumpul dibuatlah pasaran geus jadi digotong ku opatan ka mana ka Imah Ustad tarajo teh cek Pak RW Pak Ustad ieu pasaran geus jadi syukur adi geus jadi mah RT lain syukur-syukur tan kuring ngalieur neuneun tempat nu keur meunah ieu neuneun pasaran tuh di mah ente RT cilaka atuh meureun pamajikan abi mau bisa hees gara-gara aya pasaran di mah ente atuh RW meureun anak abi ceurik unggal penting gara-gara aya pasaran di mah ente atuh lurah meureun teu moal bantuan ngadadak eueuh gara-gara aya pasaran nu pada tungtungna RT kabul RW ngacil lurah ge kabul nu pada tungtungna mesti aya pasaran disimpen deui di payunan masjid boro-boro aya nu ngurus teu aya nu ngelap-ngelap acan cungsan pernah ngelap pasaran aya naon abi mabet kaget urang moas kincir bet sarieun ku pasaran padahal abdi nepi ka kiwari teu pernah ngadangu aya jalma maot katabrak ku pasaran aya leres kitu leres boro-boro ece abi jamu ngesian pasaran leres kitu oge sareng masjid akhir zaman jalma teh bakal ninggal sapertos pasaran ketika sur pangarsa jangan di dieu teh masyarakat hayu urang gotong royong ngabangun masjid sadayana masyarakat gotong royong nu ngangkut beas nu ngangkut semen nu ngangkut kesik bata jeung sagala rupana nu milari dana keur gotong royong ngadamel masjid gedrik gesae boro-boro aya nu ngesian teu aya nu ngepel acan naudzubillahi min yuk ieu masjid tos ngagejlek ka payunan urang ieu masjid sakieu saerna ulah sumangat teh ngan saukur ngabangunna urang sumangat babarengan keur ngesianan urang babarengan keur ngarameukeunan diramekeun ku ibad diramekeun ku macakur diramekeun ku ngamakmurkeun kana alhamdulillah sabab naon sabab masjid adalah tempat kakompakan masjid adalah tempat persatuan di masjid moal aya namina konglomerat di masjid moal aya namina pejabat di masjid moal aya namina jalma beunghar jalma miskin sadayana ge di masjid masami yang ada hanyalah hamba-hamba Gusti Allah